Teu masalah gitu. Hayang ribut si aing di lapang udah. Di dia udah emang adang. Oh aneh udah. Ih. Kaget ada kaget tuh mandang udah kaget manuk piit disangka manuk bonol mah. Ayo deh saya dikir bae udah. Tulus wae mandang teh keueuh. Nggak diganggu wae mah. Bete ya bete. Dah, lila gitu mah. Bete kacak-cakan tadinya. Nya cak-cak eta jeung dicunguk tadi teh. Kopi. Cak-cak jeung dicunguk. Ngendang. Tah eta jurus naon Pak Eta tah? Terus meong beda. Meong-naon Meong contong. Meong contong. Hidung eta. Tas mana kok subur. Buka 10 nu kieu ngadata da lieur. Bae we, masalah buat siap jadi wakil Pak RT siap teu? Dia Nya siap teu? Siap jadi wakil? Oke. Sok taruh ke Pak RT engke tugas mah adang naon sok taruh. Mana si tugasna? Siap tugasna. Tah kitu. Siap. Siap teu? Siap. Oke. Betul. Siap nu dilaksanakeun? Laksanakeun nya. Pak RT harus permanen jadi wakilna. Siap nu dilaksanakeun? Wakil rakyat. Wakil rakyat RT. Masyarakat udah dipenta. Masyarakat. We beasasin we. Kana kejo deui ieu mah. Kejo deui. Kesebagian mah ngadang. Tajamam. Udah, tajamam kabeh. Atos. Kejo. Udah ngaliwat. Aduh, alah yang pelam udah kejo. Mana tuh kawana mah ada kudunan. Ayo udah mau lupa duit. Sudi udah. CPRT aya 500. Anjing mana cing? Dana minjem heula tuh. Sudi aing teu boga duit tuh si mana nanang. Oh, nanang minta duit pajak si goblok. Hah? Oh, juta. Oh, tidak sih nanya. Maldenge peleng maldenge aing. Anjing si anjing wadak. Goblok kehe. Kemasukan Ieu duit saya ieu. dia cewek. Iya ribet. Apa itu betul? Salah kejo. Waduh. Nah, peleng-peleng gitu. Udah tuh. Udah, iya bisa udah. Udah. Mandem ngoli udah. Nganyuk. Siapa kan wain udah sih. Kemana? Apa? Jauh, emang. Apotek muda rek naon? Iya, ditanya eta lamun lumpat ke apotek. Kamu tuh ke apotek ke Parapatan aya naon di apotek jeung Parapatan? Aya naon? Aya naon di apotek jeung Parapatan? Masalah buat lo. Aya naon cenah padang di apotek teh? Banjaraya. Oh, Majalaya. Di ongkosna. Di Bandungna ada nih suwer tahambul. Nya di apotek teh aya naon lain Majalaya suwer. Di apotek aya naon jeung di Parapatan? Oh, aya naon? Nah, aing bina-bina teh. Aya naon di apotek jeung Banjaran teh? Kiri kanan. Oh, aya naon? Aya beuk na. Diluruskeun. Udah. Terus Si goreng sampai. terus Kadang mari biasa sih panjang. Lewatan dua pengkolan. Ke kiri ke kanan. Geus ka munyul, geus ka cangkring, ka jelekong, balik ke ka dieu we teh picung deui. Parah. Eta cenah di apotek aya naon? Ki kanan sama kituna. Kiri kanan teh naon mah adang? Kiri kanan teh da kudu bener. Ayeuna di apotek aya kiri, aya kanan. Di kiri aya naon, di kanan aya naon. Gitu. Si aja patosan goblok. Foto eta Pak RT. Di kiri aya naon, di kanan aya naon. Gitu. Belok. Nah, Ya liis. Heeh. Ya kiri kanan. Iya. Ya belok lurus. Aya naon teh? Aya naon. Lain mah adang dia dilanggeun. Kiri kanan belok. Tah udah Pak RT ada nih Mang Adang naroskeun aya naon di dinya teh. Aya naon? Minta surat. Saha Minta salat. Paurah. Saha minta salat teh? Minta surat.
dik kieu cerita ke kumaha saya belok ieu belok ieu Cincok. belok lurus Iya ke terus. jalan Iya Madang terus. dia teh nepi ka paurah minta surat. nya Ka saha minta suratna? jadi orang penda tuh udah Orang mana? Kasaha di balik enak. orang Cianjur Saha. cehelang Saha ngaranna. gede goblok Oh iya tah, ieu teh. Asep begitunya ka Asep. pas saya bados eta Kase bandos. Surat naon tah Surat naon eta? surat cinta Surat cinta maka ai. Surat cinta maka ai. Jauh-jauh ke RT ka bulak belok kalura balik deui surat cinta. kiri kanan tuh ya belok luruskeun aduh Mana ada teh ka mana? Brot ka mana teh? bus minyak goreng udah Geus minyak goreng udah naon? tahu Sumedang belok kiri kanan belokkeun Eta surat keur meta cau ieu. Keur ngeta tahu Sumedang surat. teh beneran yakin Asa teu nyambung begini lah teh. Astagfirullahaladzim, PT tong gitu teh. Kumaha tuh? Kumaha? Aduh jangan aduh. Jadi kumaha urang teh ieu teh? Lieur mana teh gitu ieu ngabener. Betul kamu betul ke sana, pia tuh. Oh, Kiamat bedeguk. Goblok aneh. kaldenge aing mah set. Ugas si David dia ampun lah euy. Tah ayeuna geus adi di apotek. Nah terus Tah ayeuna di Parapatan aya naon? anjing. Nah, naon tah? Tah tadi beri ieu geus sidi kayaknya tungtung nama tahu Sumedang. Tah ayeuna di Parapatan aya naon? Nya bagus. Lainnya bagus di Parapatan aya naon? Tong kaseur di Bandungan. Nah, ieu kikan. Heeh. Kikana PT kieu teh. Kumaha? Urang pertama Ke Parapatan. belok lurus lempeng Heeh. terus bang di gopek Ti beubeut Naon? di bobot Dari budak di Bebet di Parapatan teh ngomongna hiji atuh di Parapatan aya budak di Bebet geus. cenana cuman cicing tok goblok Saha nu ti beubeut. Di Bebet teh saha? Ti beubeut teh. awas lah petennya Mohon mangga lajengkeun mangga lajengkeun. kieu teh Heeh di ulah Parapatan ki lah. kira cepet heula Oh, sok. tenang ke siapa dulu Oh, sok. mau bicara aduh ai Heeh ieu tak kieu teh Mana keur Pak teh teu ngarti-ngarti mah dengan jelaskeun teh gitu. nya udah Oh, cukup jelaskeun ya tuh. di Parapatan heula, di Parapatan heula. Di Parapatan. iya kiri kanan Heeh. nah iya tok foto apa Tuh kaseur ya tuh. nah yo jalan Heeh. dia mobil Heeh. mananya Naon ayo terjidiot Nah, tukang sarabi Heeh, terus akhir dedadokeun jadi di Parapatan aya budak labu jeung tabrakan gitu. mobil atuh oh nanya iraha mana teh? Giraha. taki tah patek kieu bete Sisok kumaha. koma Iya, kumaha teh? kita ki Hmm. Jolit mobil Nah, nu labuhna teh saha? asap teh Kapan Pak teh keur di dieu? Kapan ieu teh keur ieu ngadengekeun? Ieu nu labuhna saha? Tabrakanana. obing Jobing. Jobing mah. orang beda Aduh. Lanjut kasih Ali. Tanya lagu. kalau gitu Alah. Kau bing daobing. Ali obing. Bener main sama obing. Ieu mah ada ngomongkeun mang obing. tak kieu pak Tinggal balikan deui. sama siapa cicing we wetek main betak siap jangan goblok Tuh, kayak mang obing. tuh hidup kena Ongkot tadi gitu. Ongkot mang obing. Terus mau aku bos. kieu teh jual motor enggak Oh, datang motor saya. kel bang Oh, sok atuh. tong motor Oh, sok. Nih. Liwet-liwet Oh, sok teh ngadengekeun suara mobil. anjing Oh, sekehek. Sok suara mobil. Sok. Kumaha ieu udah Pan suara mobil. Untuk ulot. kieu cek put Tah. jualin Juralit. modal
Sa. Saha nu modalna teh? Saha. Papa selega tuh mah. Aega. Alah. Aega ieu. Moto ieu. Rega. Duka abdi mah teu terang. Moal pipilueun. Ah, udah itu baca. Yos. Moal pipilueun. Antep benernya udah. Antepkeun we. Udah kene. Heeh, Siap. Lanjut. Heeh. Oh, siapa? Siapa? Siap kabeh. Ngaliung. Heeh, ngari. Kopul. Nepi ka pakusut mah kieu beungeut. Siapa? Cuma di make hat berguk. Oh. Iya. Gelar ka saheula. Oh iya hoyo. Ata kieu teh. Naon ieu ka sabako. Kaos naon gitu ye. Amit. Amit. Mesti aja lo pakai. Tekor teuing pada di dieu udah meureun ka dieu di dieu. Kitu lain kieu. Saha teh gitu. Kan gitu. Ari kieu mah ngajak jempe kitu sopan. Ieu tinggal. Naon? Sok tekor teuing. Deung. Kana nyumbang korek. Aduh kayak lama Eta mobilna ka itu kene diange. Eta mobilna kumaha? Agak angken. Eta mobil teh bensinan teh. Bensinan mobil teh kumaha? di luka. Nya mobilna aya bensinan teu. Aya Aya. Oh. tak kieu da. Pasti nama dia. Geus aya di parapatan. Nya. Sok Madenge aing. Hale-hale. Tah. Madenge. Iya, iya, udah. Mang Nanang. Mananang. Deket sama Obing. Sampai ke Mananang. Deket sama Obing Mananang. Iya, Mananang. Kayak siapa? Mananang heula. Mananang, kieu Mananang. Aya mobil Mananang aya mobil. Bisa jadi motor. Aya kuda rengong. Kuda lumping. Kuda sebla. Cukup. Tah, anu hancur mana? Nu hancur teh mana? Naon nu hancur teh? Mamot aja. Miluan itu cuma tuh miluan. Miluan di mana mah tuh? Eta marmot bijina di mana? Apaan mobil teh jeung kuda sebra. Nah, nu pae marmot. Ieu deui kena wae. Parah. Pan nu diadu teh kuda sebra jeung mobil nu pae marmot. Asa begitu nyambung Pak RT kahirupannya. Wah, siapa liwat goblok. Naonan. Asa begitu mobil urang singkat lagernya ke Pak RT. Marmot. Allah ya. Bakal kemana Om? Kemana udah itu? Iya nih mana dia sok. Terus kumaha teh? cerita ke datama. Oh, ceritakeun ka barudak urang ke. Kuatannya Karana 7.500 sisuk mah ulah 2.500. Ya. Bener. Karana udah yang papa ada.